Kenaon euy? Biasa we urang mah sapopoe teh kieu pepelakan. Melak naon gitu? Ya segala aya, melak kahadean, melak cabe. Ngan ieu keur uji coba ya. Melak duit. Emang bisa dipelakeun duit? Kan ngaranna uji coba. Lamun can dicobaan mah berarti moalnya hasilna pas kumaha. Mana rek ngilu kana panena? Oh heuh atuh alus, kayak urang manggilan panena we atuh nya. Tenang we. Mane mah biasa hirup susah jeung urang. Tinu beungharna ge urang mah moal poho ka maneh. Lur, ngilu ka WC atuh. Heuh sok. Di sana aya saha? Tadi mah aya budak leutik. 2000 nya. Ih, heueuh geuning ayaan lur. Pan tadi teh geus ngomong. Dan keluar berenang. Tungguan we sakedeng deui berenang. Bisa lihat teuing udah teuing nya. Tungguan we sakedeng deui berenang. Ini kosong maksudnya. Ih. Ih, kan udah kurang upahana. Tutup toko teh, Kang. Nya, itu libur. Kernaon, Kang? Iya, biasa. Keur ngitung bati. Pamajikan rek mulai susu cenah. Oh, heueuh beres wae nya. Lancar usaha teh nya, Kang. Ya alhamdulillah. Aya bapak teh, Kang, di balong. Aya tadi mah keur mancing. Jeung si Midun. Syukur ya aya mah. Itu ya diminta emak ngan bapak. Titip heula motor tuh, Kang. Oh, nya, sok mangga. Alhamdulillah.
Jemput minuman gelas wiyo jeung abdi. Ye, eta teh sangaja menang ngumpulkeun. Menta deui maneh mah. Oh nya, sawios eta kenging mah. Geus ka ditu, neangan ke tempat lain weh. Astagfirullah. Jang, tungguan heula. Ujang di mana? Abdi di Sumedang, A. Lumayan jauh oge geuning. Tos dahar can. Ditempo dina awakna mah jiga can dahar saminggu wae nya Jang. Tikang langkung kitu, A. Kalakasan can kenging mulungna. Ya Allah. Yeuh Kang. Rezeki akang teh sakieu mah alhamdulillah Kang. Imah gedong aya, kendaraan aya, erek duit nu beureum nu hejo atawa nu koneng oge aya. Kilang bara mere mah Kang. Kabudak nu kana dieu teh. Nyantong atuh nganyarikeun hatena. Ye, nyalain kitu. Ieu urang hasil kieu teh menang jungkel jumpalit. Suku jadi hulu, hulu jadi suku. Nyakal duit, nya aya bagianeun. Ku mere mah mun urang geus teu kakurangan. Nya teu kitu Kang. Ai mere mah lain nungguan teu kakurangan. Justru mere teh me urang teu kakurangan Kang. Da hitung-hitungan Gusti Allah mah mun harta urang dikurangan jang sadokoh teh lain ngurangan Kang, tapi nambahan. Heueuh geus atuh. Harta-harta urang, nu usaha ge urang, maneh mah sok lieur. Sok we bere ku maneh. Ari maneh boga duit mah. Ya Allah, aya akang eling, aya harta saha nu mere? Eueuh nu mere. Ieu mah hasil usaha urang. Nyanggeus atuh Kang. Aya eta motor nu saha? Make nanya, pan tadi teh nu maneh? Maneh tadi nitipkeun di dieu. Ayeuna motor kurang rek dicokot deui. Akang ngambek moal. Nya naha bet ngambek. Pan eta mah nu maneh. Tadi di dia dititipkeun nungkul ka urang. Tah gitu Kang. Akang ge kudu sadar, harta benda akang teh titipan ti Gusti Allah. Iraha-iraha wae Gusti Allah hayang nyokot deui, sakicepan ge bisa Kang. Non nu rek diagulkeun deui Kang. Hirup mah lain saukur loba dunya. Da bekel engke jaga mah harta anu disodakohkeun Kang. Heueuh nya. Hampura Jang. Yeuh, aya duit sakieu ayana. Kop bawa pikeun Ujang. Ikhlas ridho lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Nuhun ya, Pak. Nuhun ya. Pak, ayo urang belanja. Aduh. Nya. Eta teh jeung meuli susu budak. Pan urang mah teu nitah dibarekeun kabeh. Jang. Hayang dipulangan, Jang.
Oh, cikeneh tas ngamandian ucing. Ih, si lance kemandian ucing wae oge pakai cai galon. Terus uing minum cai keran gitu. Eta teh citermos. Minum citermos we. Atuh ada panas kene pisan. Geus cicing lah mang bakan wae. Yo berean obat ieu caina. Yo ancelengkeun, kocak-kocak langsung diinum, bisilas panten. Oke, nyopot sendokna heula. Koski ya, ah. Geus buru diinum. Panas. Waduh, penonton, tong ditunggutannya. It's the motherfucking Eagle Double G. Iya, 10.000. Nuhun teh. Mana keur naon? Puguh iya keur ngisi pulsa. Tapi tak asup-asup geuning ya. Nah, ngasih pulsa kadenya. Tuh, tadi tuh ke tukang pulsa. Enggeus ieu teh kartuna. Di petunjuk nama ditahnakeun pagar. Tapi geuning pulsana tak asup keneh wae nya. Mana emang masih mending. Cuma tekan pagar. Kamu kamari mah urang, kita nekan bentang. Pada kamari ngasih peuting gitu. Kumaha cing?
Alhamdulillah ya Allah. Sawah teh meni alus kieu. Sing hasil, sing barokah. Ayo Ki Alek, kenaon Ki? Iya, baru babat sawah. Hari lain mereka mana? Kurang ge sarua rek nempo sawah. Oh, hari sawah mana? Di mana gitu? Ieu teh sawah nu urang Ki. Eta pan aya cirian tanggal kolong. La ilaha illallah. Tibrai panon poe ngusrak babajuku teh di sawah Hupatur berarti. Hari sawah aki belah mana ya? Nuhun atuh Ki, tos pangbabadkeun. Nuhun maneh mah. Nya diburuhan atuh. Geus lah rek balik wae aki mah. Geus beak tanagana oge. Ih, itu teh bulat-bulat dah mah jiga incu orang. Nah, ha isuk keneh. Geus bubar sakolana geuningan. Ronaldo. Ka dieu maneh? Ay Aki euy. Nah, maneh sakolana isuk keneh geus balik. Buaturan maneh mana? Kan biasa lagi jeung si Valentino lain. Maneh kabur ti sakolanya. Bagina teu diajak oge, urang mah geus pinter da. Terus ayo ka dieu dites ku aki, tapi orang cicing di saung dites. Cik, coba ngitung ku bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter kan Ki? Oh, nya ya. Tadi teh 10 teh, naon bahasa Inggrisna teh? Teng, Ari 20, teng, teng, ari 30. teng, teng, teng. Oh, pinter. Ari hitung-hitungan bisa ente maneh. Sok geura dites ku aki. 7 tambah 7 sabaraha? Tuh, cenah. Tapi geus pinter. Disungu 7, dileungeun 7. Isumu 7, bilangin 7. Ya teh bisa Ki. Nah, atuh bisa. Ieu teh leungeunna keur dipake di kaldahareun. La ilaha illallah. Yang geus. Sok, dengerin masukku. Oh heeh, disumu 7, disuku. Disarua teh bisa Ki. Kunaon deui? Loba pisan alesan maneh mah. Pan suku nage di sapatuan Ki. Ramo nage nya rumput. Gusti, ai si Ronaldo. Yang geus, diganti pertanyaan anak. Ari 1000 ditambah 1000 sabaraha? Nya 2000. Geuning ari ngitung mang rebo-rebo mah. Mani paseh maneh teh. Nya heueuh atuh. Cik, kumaha carana? Ieu teh ciki 1000. 1000 jeung tukang warungna teh 2000. Ari maneh? Unggal isuk nyoren kantong teh. Indit ka sakola apa ka tukang warung? Ka tukang warung Ki. La ilaha illallah. Penonton, hari incu bisa ditukar taman teu? Biasa nage tukang
tambah mah barang anu geus karolot. Oke, kill. Kan kenca. Alah, paeh mana mamaina teh bener euy. Bener euy mainna teh. Betul lah. Naon mana teh Ronaldo? Tibalik sekolah nyonya owe nu kitu. Kenapa naon kitu? Kieu ngaranna Mobile Legend. Oh. Mobil jurusan mana eta teh? Aki mah anu apal teh? Mobil elop, mobil bus. Bari jeung can pernah naik. Aki mah tegaul. Lain mobil nu kitu. Mobil nu kumaha kitu eta teh? Teu ngarti bari nage aki malah. Geus kira diajar bari nage tong mewah nu kitu mana teh? Pan diajar mah geus di sekolah. Pan tadi isuk teh geus izin balik mana teh ti sakolana. Iraha diajarna. Heeh, kayak sakedeng deui. Tadi izin naon kitu maneh balik isuk teh. Rahasia. Make rahasia segala maneh teh. Geus. Tenan lah apa nama teh? Yo, regepkeun geura ku maneh. Kolot maneh teh jauh-jauh ngumbara. Neangan duit pikeun biaya maneh sakola. Cik anu bener maneh sakola teh. Aki mah zaman baheula kacida hayangna sakola teh. Hayang jadi jelema. Aki kan jelema. Yo. Lamun aki lain jelema, ari maneh naon? Pan maneh teh incu aki. Cing regepkeun. Baheula mah sakolaan teh can loba. Mun hayang sakola teh kudu ka lembur batur. Da salat subuh teh kudu geus siap ini sakola. Bari basa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Babasan kitu-kitu wae ge. Maneh mah teu apa geura? Ih, aki nu teu apaleun mah. Pan Cina teh kebenang musibah loba virus corona. Nya. Ai kolot mamatahan teh. Mohon ki, mohon. Ai Pak Guru euy. Ki, buyung ki. Kunaon ari maneh? Itu ai Pak Guru. Yakin wae atuh. Aya guru wae maneh kudu nyumput. Pan tadi teh uing sukana geus balik sakolana. Oh, nya kunaon? Jadi akin citah nyumputna. Tadi teh uing izin ke Pak Guru teh, yang buru-buru balik. Lantaran aki kering payah, tipe tinggi ngap-ngapan. Goblok sia mah. Lain doakeun cing sehat aki teh. Kalau kayak doakeun cing buru-buru pae. Baguru. Ieu si Ronaldo. Cang-cang di sakolana tong cenah balik. Mana budak teh? Kenaon jang? Cicing, dengan kapan emang menghilang? Aya keneh geuning jang. Aduh, sampai jurus mah euy.
kunaon lur? Ah biasa we. Sepeda teh eueuh standaran. Sepeda tos beneran nih bisa rusak. Jual sepeda batur. Kunaon lur eta muka menik musik gitu. Duh, suram lur, suram. Suram kunaon maneh teh lur? Jigana maneh teh hirupna mending ngeunah kitu katinggalina teh. Bubuh ieu teh urang boga kabogoh narikan we kawin. Pagawean teu boga, bubur macul teu bisa. Kumaha nya lur? Sing sabar lur. Nu ngaranna hirup mah loba cobaan. Lamun loba saweran mah ngaranna dangdutan. La la